Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan pidato tentang perpisahan kelas. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipika hormat Bapak Kepala Sekolah, anu dipika hormat Ibu Bapak Guru sareng rerencangan sadaya. Alhamdulillah urang panjatkeun sanareung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sadayana hadirin dipika hormat ijinkeun abdi ngawakilkeun babaturan kanggo nyampekeun hiji dua kalimat dina rangka perpisahan ieu. Mudah-mudahan sadayana Dewan Guru anu tugas ngajar di sekolah teu tiasa dipasihan kasehatan, dipasihan kabahagiaan sareng panjang umurna. Padeh urang tos sarengan salami 3 tahun ieu tapi abdi ge ngadoakeun anjeun sadayana tiasa ngalajutkeun sapendidikan anu leuwih luhur ka SMK anu sanesna kanggo ngucapkeun cita-cita anu salami ieu diharajkeun. Sakitu wae abdi ucapkeun sukses salami ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.